Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kependak di sareng abdi ieu teh bada subuhnya. Jadi orang teh bada subuh itu asa inget-inget kana syairan anu mengenang zaman dulu. Geus dibacakeun sebenarnya mah cuma asa hayang deui we geunaheun geuning. Naon syairan naon sih? Naon dah aja. Aduh emak, aduh bapak, batin abdi kenal langsa, sering emut ka anjeunna, rinduna ka bina-bina, iraha abdi patepang jeung anu dipikasayang, anu sok kabayang-bayang tiap wengi tiap siang. Rindu mani teu katahan, hoyong pendak jeung pujaan, cipanon sing kareclakan, duh Gusti abdi tulungan. Kumaha kabar anjeunna, ayeuna aya di mana, arek nelpon teu bisa, hapena ge teu aya. Hiji mangsa aya kiriman, kirimanna babaturan, arek milu SMS-an, horeng mah taya pulsaan. Habibi ghabba anni, lakin la yagi fi qalbi, engkau jauh di mataku tapi dekat di hatiku. Habibi aduh habibi, iraha ngalongok abdi, naha tos teu emut deui ka abdi nu keur menanti. Duh angin nu ngahiliwir, sampaikeun salam sim abdi ka anjeunna nu keur ngaji,
nu janten pujaan hati sakieu syairan tamat mudah-mudahan manfaat kasantri